taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jenteung. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dijugjug rek ngalowok anu ngora suga nu kolot teu nyahoeun. Luak atuh. Pan kitu lih. Kitu tah. Nya. Bener kan, bener. Nu lolong duaan. Pairing-iringe kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha. Nu lolong dihareup mawa iteuk kitu tah. Nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup. Maklum jalan ti kampung rung karing ka dina gawir. Aya tangka kalapa, pantangka kalapa mah sok conong. Kita tak pelengkung, pelteng. Pan aya nu beuntak mah leumpang teh kitu dengdek tah. Malibir da kadeuleu, nu lolong mah lempeng we kitu tah. Bletuk. Sirahna teh kana tangka kalapa. Aduh, cenah euy. Ceuk nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngabletuk. Sirah aing tidak gor cenah euy. Sing neuleuh atuh sia cenah atuh. Goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia. Kana naon cenah euy tidak gor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh oh tangka kalapa. Nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beuntak baheula. Masihna cara sia cenah ti mimiti lahir. Aing mah baheula cacingeun. Aing sia mah bangbungeun. Lain cenah euy deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh. Goblok, apan aing teh lolong. Ada pasti cenah tangka kalapa sagede kieu mah loba. Kalapana moal teu leubeut, cing atuh cenah naek aja. Hayang nginum dewe ka naang. Tempoan heula cenah teu kusia ka teu bisa anu bogana. Apa aing teh lolong, ai heueuh. Nu lolong ngocoblak duaan. Sok atuh cenah kumaneh tungguan dihandap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal. Rada mundur cenah saeutik. Berat teh diuk ke ngadagoan meureun. Aya nu saurang jot tereken nu lolong teh angseron. Teu nyaho tangka kalapana teh urut ka bentar guludug. Pandugul eueuh naon-naon. Barang ngangserot kitu eueuh naon-naon koleang. Buka handap. Ai marukana nu lolong nu handap, nu nungguan marukana nu murag teh kalapa. Tah, geus we hiji euy. Aduh. Ugu baturna nu ngelepek teh. Meureun bakat tingku nyeri modal rag-rag ti luhur ngiihan maneh. Ai ceki na teh ngucur teh ka handap kana lahuna nu nungguan. Heueuh, ai ceuk nu lolong nu handap tadi. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Suruput tinggi kenyot. Wah, anjing geus kolot di makalapana asin. Mugu ciki urang nya. Aduh, ampun. Tah, nu matak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah. Tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarauhan teuing deuketan. Eta teh nu mawa obor. Nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan. Ayeuna mah da geus loba. Jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai, eueuh ajengan. Kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam? Kitu sejarahna teh. Aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata. Tah, ieu urang pake alat cenah ieu. Dina zaman animisme, dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah, aya batu kajentu disembah.
jadi nyemahna teh hong awi laheng awi gene pitaliun udah tanya aja jampeanan gitu mending selamat hong we nih nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh peledug pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah geus nyarahun dek melak pare eueuh menyan cebe kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya da lain gorengan beuleumkeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya rai selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atuh tunu beurina oge atuh resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake warisan teh euy ti leluhur urang ti rasul sampai ka dikepung ge aing teh bisa ngejat euy di handap aya anak aing geus dibadamian si anterja dek lompat ka laut anak aing kene si Jakatawang lompat ka mana sia lompat ka kandang domba aya putra keneh laleur hejo edan kurang ajar sia lah kurang ajar tangtos da abdi mah jalmi teh sakola ngalawan we sia sia kumaha tuh kudu jempe da lawaneun na kudu jempe ari abdi pan diayakeun sungut teh piraku keur dahar wungkul pan keur ngecebrek bener sia nyokot layang jamu salmusana sumuhun abdi keur naon sia keur abdi teuneuh sia ya teuneuh atuh dagus gede abdi teh kadiekeun sia naon eta layang jamu salmusana heula dari cocorokot teh kudu aya hasilna digebung atos abdi teh dijejek atos atuh kudu ngahasilkeun beureun ieu layang jamu salmusana teh dek dijual kanu harti nya kumaha abdi eta tos aya di tangan abdi dipaehan sia we aya butuh nyawa ngan bade naroskeun abdi manaha teh butuh keterangan ataupun butuh nyawa aing kudu narima penerangan ti sia tuh da kitu di dinya mah teh da gede hulu mun gengsi dan ningalina jelema miskin jelema kuleuheuh hartina eta teh hirup teh ada ranjeun teh geus kabodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa ieu bangsa kuring ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh daon dipenat ku ka ame ku ka ngewa ku ka ijin
tak itu aja dumeh sampean bener lamun kitu carana geus leuwih ya mangga bade nyangakeun ka salina bade dikumahakeun abdi dipaehan bae ulah wah teu gemeng teh sia urang alah cager nyari di awak ieu sakali ewange biasa pandunungan sok dipencetan ku dewek ayeuna mah dewek dipencetan nya cager nang tangga hina syak aing disangka tukang pijet kot Allah tenyo dibuntang dibanting ku aing teh kalah teu cecel teu bonsel teu kere-kere tot leuwih ditantang aing lamun kieu nya kumadinya we eta mah sia paingan wani-wani cocorokot sia sia mu kadieu kadieu ai maksudna kadieu sia tenyo ieu naon naon caca beureum cabe beureum beuki ngahina ieu teh kukupan sanaka mata sia dijotos wae oh bade ngarojok panon ceun bener nah ai parantos dugi makana waktosna abdi ayo urus iya waduh Gatot Kaca ulah tenyo dulu anger iya iya gelang Sandra Kirana dibanting make gelang siapa karamak hulu mana waya hulu waya modar teu acan ya waduh mendem cabok sioi lebih kasar dihina bapak aing anak ngamek tu mati pansanaka ge gelang Sandra Kirana moal mati da tu matuh da jiwa na motah bisa sote mati mun matuh jiwa anjeun geus teu motah hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan pancanaka pancalimanaka kuku jadi anu lima teh kukuhan tah lamun panceg mata leukeun nu lima teh ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh terus dikeureuyeun cenah matuh mati kajuna eta gelang dar dipake neungelan batur da lain pake neungelan batur neungelan diri sorangan garape aing kudu neungelan sorangan nuhun aing lain nu gelo kedah sakali mah lain dibantingan di tengah-tengah atuh tapakuran ai gelang teh hartina buleud jadi cing buleud tekad urang teh cing gemleng ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi da muatanna teh meureun teh turun teh bararenyol huluna teh moal si brasare grepe buleudkeun tekad ai Chandra bulan kirana caang ka hate teh caangkeun lir caang bulan 14 caang padang narawangan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk ceuk kalimah jang jawokan teh mah ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datullah nun Gusti nadapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan
nya lain ngajedog wae siapa dalan aja aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut ya ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut wayang tentrem kumaha teh masa pasarian teh kewajiban aing pikeun newak bangsat maksud naon layang jamu sekali musana kurang ajar sok sia nya boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek ka kenyos mah didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil aing teh daekan diajak naon teh kagok aing mah lah bade diserang atau napi bade nyerang nepi kanang tanggih sok aing serang ya saya nego heula potong secengiran sageuleuh aing da nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok heuy kelo teh sia digebrag sakitu leuwas sok heuy maju ayangnya sia anjir eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampa suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi wah ayo anjir alah anjir seueul itu tapi teh gara-gara cuncurungan kana batu duh nyerina na taku deuleu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait masakeun wait wah atau bener mah teh cici jempe-jempe membeung rebogoh wait anjir ayo woi iya wait dari manehna latihan terus aya aing mah henteu dari mereka sempet sia begitu ari eleh teh alah sok sia percaya sama gelut malah nya da ahli na manehna mah tukang fisik eta wait yo watir ningali kitu malieun habeh dipusirkeun ta ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa Sapta Parugu Bajingiring tapak nengalah urang sia korenas alah hebat agan waduh awas teh dirasa we mah nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu kayak gini sia teh tuh murorah muji gini
luar biasa hebatnya. Tuh yang ngaku ini mah. montong cecengiran we lah adiekeun layang jamu selalu sadar Moal. cing sok si aing can narima tengeulan kumaha karasana Abdi mah tara neungeul. Ai gelut jago mah tara mah jeung tutunga teteungeul. Di teungeur mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui. Saminggu cager. kumaha Tah tuluy seukeut mah sungut tah. Sanget kumaha beungeut ceuk abdi di teungeur ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate. kumaha So. Sakecap hate nyerina sataun moal cager. naon Palai bade nyobian ya Gatot kaca burut. goblok sia Nya, ambek nyeri. Geun antep. da teu burut aing mah Ah, tak kena antep aya nyaho. goblok sia Nah, nyeri tadi berarti. Nya. Operasi kitu ah. waduh nepi ka kitu Tah ditambahan tadi nyeri teh bete. Palai anu sajatana ya bener ya tegelara tega pati tega lulus. Allah ampun cepot Kita gelut mah. Bari diuk bari ngopi ge jadi. Moal ngesang. Kunaon? asa jadi kapuk kaibunan kapas kaujanan Lulus? ya Tuang heula ka jauh. aduh ampun cepot ampun cepot lulus cepot edan siot nepi kaki itu eta jago gebleng cing sok sia gunakeun kain bangsat Palai? ya Lulus. wait. Setelan Eta teh tanda-tanda keagungan Allah maha dina sagalana. Jelema gede ti bubut mending ngampul ai. Oh. Naon? lulus bot Lat lulus ya tak kitu gelut mah. Anak bapak nalalamru kunaon ieu teh? ampun aing bot Ampun kumaha ieu teh? Epes meer. Iya bangsat kira tewak. luar biasa aing narima eleh Eleh? ya Ai geus eleh. ya aing dek balik we mun cager mah Oh bade muli. ya Tah kitu atuh mun kita tadi. ngan eta layang jamu salemu sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun Entong melang dang kaya dibikeun deui. Da ieu mah milu nyabak abdi mah. Supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul. Leheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripu mah kalapa ngagugulung monyet. Leheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup. Nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk. Kitu. iya Kumaha tuh? cagerkeun aing dek balik Oh kitu. iya asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui Bade danu nagara iya palai damang nya hayang ya
hayang cagerkeun Kasaha teh? ka maneh Ulah mangeran salian ti ka Allah, ulah menta salian ti ka Allah. Gitu, keterangan depan. Sok bebeja ka nu bogana, nu boga cager saha? ya pangeran Sok penta kaynya. sing pangeran kaula menta cager Tong cocorowokan da teu budeg pangeran mah. Tarik, kan? Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali. Sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep. Akurkeun, da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan. Brik-brik we terus ka si Abah. Frekuensi beda. Beda, teman temalan. iya Sok Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kul hu Allah. Bejakeun ku maneh ka Allah we hiji. bot Nah, teu sangka sia geus kainya ilmu teh ya. dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan Tak geuning. inget aing ayeuna bot nuhun aing di mejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik Hiji ta sia eling. Cara pakai eling, teman. Heuh. Sampai itu. Nyaho bima wan mejaan mah. Oho meureun tadi mah. Hilang. Da eta nu dituturkeunana nafsu. Ulah lalawora nuturkeun nafsu. Kalimpudan ku nafsu. Pan mata kaduhung kajuna teh. Kumaha namru keneh ieu? lulus keneh cepot kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae Oh, frekuensina teu akur teh. Ai ka Allah nyebut maha suci, ai mana jiwa kotor nya mau mati. Da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah. kotor kumaha Segala di aku. Kata Braja Musti, Braja Kapal, Lamatan, Dentawi, Sesa dipake nenggel kuring. Hah? iya So, kontek kanu boga. Ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada. Hartina teh kun payakun kaituna. Jadi jeung ngarjana radi. Asal syaratna anjeun dari makeun kana kasalahan, kana kasombongan anjeun. iya rumasa Rumasa sok cager. tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtamanagara lamun ngabogaan ilmu nu model kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula Leuh, amit-amit. Make ngaku guru lahir batin segala. Naon teh? hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku Tah, eta. geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon Tah, eta. Lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon, tak kumaha itu atuh. Tungtungna teh pan bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi rahmatillah, bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge, ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon. Nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepe. Mudang ka Asa bunga kepada supangin. leres eueuh jago di hadapan anjeunna mah. Geuning keuna keneh ku tunuh osok dahar, osok geuning keuna keneh ku lapar. Da anjeunna mah teu lapareun, teu hanangeun, teu hayang, teu mu. aduh
tobat Ari maneh hirup segala di aku. Sakama-kama hidup. Sakama-kama hirup teh. Nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti, Braja Kapalamatan jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gablek naon. teu gaduh nanaon Geuning eta. Naon nu rek di aku ku anjeun? Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane teh? aduh tobat Tapangna aing, hampura nyebut aing. Pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh. Pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya kana kawasa teh. Ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon. Ta ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh. Cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku ajeun ku pamarentah negara engke rakyat nurutan. leres Ulah laras teu puguh bueuk. Ayeuna rara si suksa. Buktikeun dina gawe buktikeun. aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu Hebatnya. ieu Tuh. Ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan. Baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug. Jeung jauh garing deui teh cenah teh. leres Tuh di dunya mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui. Naon akueun urang di Naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antong nyebut guru ah. Moal ngamuridkeun. Nepi ka beak ledis teu gablek naon-naon teh teh boga murid. Sok itu. Sareng pelak. Moal ngamuridkeun. sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab wade dicanak wade diica Lain. Supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah, sahak, sakawajiban, sareuneuh, saiga, sabeungkeutan. Mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan. Moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kehancuran pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan. Ulah rek pakia-kia kitu kahyang teh antara pemerintah jeung rakyatna. Ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah dari kuring disangka bangsat. nya aing ngaran-ngaran Nyokot teu bebeja mah bangsat. ieu Heuh teu nyaho meureun dinya mah. pasti kadinya kan keluarna teh. dek teu bersatu kumaha nanti kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sapula warga teh kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu Tah teu hayang dipuji-puji. Si cepot nya so teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana. Nya ge si cepot sok barang penta ya datara gede sugan menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunaan kan kangge rokok ieu tuh Paling gede ge panagang saha si cepot nya salira tara kuring mata menta kira cing kuringan kayak si cepot mana itu si cepot anak Semar dupi ieu saha sarua ieu ge cepot anak Semar jeung cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. ay nah itu sanes cepot Uas Semar Bisa disebut cepot Uas Semar ge. tapi cepot teh aya keneh di Tumaritis Gara jig cokot. saha Si cepot panggihkeun jeung cepot ieu.
sabab ieu teh si cepot tu maritis gambaran rakyat anjeun gambaran pemerintah yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna urang manungakeun ku ieu layang jamu sekali musada ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we tuduh-tuduh ka jona teh pagilang-gilang tampian ieu teh aya kene cepot teh aya gerijing cokot anu leres jeung ini. Waduh. Pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayana jadi beluang. Upami kitu carana bade mios ka tumaritis los. Kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna. Hukumna mah anu bogana we teh jahueun. Nyangakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maot maling rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit naon? Sok kebalinger. Nu bodoh ge sarua, pantenan. Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta kene. Nah pinter kaula kabalinger kumaha? Kabalinger. Mane bodoh katotoloyo? Rupina kana kitu. Maneh naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu naha danu abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok. Nah teu nyambung kana meuli rokok, dangukeun heula atuh. Saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha? Rokok maneh. Dibantun ku abdi teh kararompok. Dibawa ka imah maneh. Sok teh rokok teh dina sorolok. Sedangkan eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo. Seseratanana sartifikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok? Di imah pamajikan maneh. Isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare. Teras nginum si kopi. Sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja takanu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan sakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucu pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah mangga disebut maot itu si cepot itu keresna baik bisa itu jadi tangawon da lain maok ieu mah barangna aya keneh can dijual aya kene hak akan kerajan jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger naha dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat di ditu entong pipilun ka rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun eudeuh dirinya jadi mediator
ulah berasa belah dume ka Arjuna dume ka dulur meunang ke dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mah tunggal pengaman dunya non-blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab geuring mah jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaanana ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tapi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kegorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semun eta kadang-kadang kalakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajing teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya kana pun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing kuduk jadi maneh nanyakeun teh kene soal ka ketuhanan mah ngan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah da abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu ka eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia teh atuh teh? Kuring teh hayang panggih jeung batur ieu teh. Batur kuring teh mana ieu teh? Condong ting kadunya di dinya ubudunya. Ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mika deudeu disebutna ge Batara. Tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun. Teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing. Dipaehan Syekh wae. Mangga aya abdi mah. Widian Raka Batara. Mangga akang dek mikir heula sakeut.
sok sia boga ilmu naon. Teu gaduh ilmu naon-naon. Tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR. Mangga moal nyingkah kuring. Aduh, euy diancam dewe. Yang pae mau mending kabur gitu kan. Mangkaning Arjuna teh jago tembak. Matak mending nyingkah kabur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Wah nomor wahid tuh mah. Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia. Aing eta kitu mang Ari Asep Mulia teh kabogoh neng cucu. power eta kan. Ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu. Iya, Wah teh cucu bita kan. yang teh cucuna teh cucu bitan. Kang atuh Aduh. kan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro mah kejeung nembak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Lah benang kan. Teu da jauh. Teu beunang. Ke baletik begitu. Akadewe. Ya eta mah nyangakeun ne. Geus pasrah ona mana kan. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oke tuh akang. Benar. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Barengan kan. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun da aja. Tah ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah. Tapi pandangan akang Refleksna ieu leungeun cepat. geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oke tuh akang. Heuh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh teh. Dikir gitu nemok. Jadi hotel jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun. Kadang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Beunang teu sakat we. Mun teu syapat tong ditanya aing lamun keuna. Beunang ku gue. Power suka. Kade bisa barang Kari melak kacang. Turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Kade ulah coblak wae puseurkeun. Lain mun lila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Ulah barang Wes. Lu curi teh papatong teh mending. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Mata puseurkeun. Lain lumayan ye euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Ulah barangan. Ulah barangan. Siap awang ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Muat sapa. Untungnya buntutna ngejebret. Balang tak cilaka jelema teh kitu balanga. Barangan bodong aja. Leuh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Kade bisi lagi akang inventaris.
ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar. Urang pulangkeun deui we wis leungit. Anu dunungan. Kade hanterkeun Deui bae leungit. Wah, di aneh teh. Lamun dipake Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekara komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan. kade Hanterkeun deui ku aing. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan sieun etang deui we bila aya nu isya. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun. Naon? Hiji ge teh nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang teu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dunungan aing ngabodor mun teu rame. Karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah. lain tambah era mereka. Sama era di timuran euy. Yai, kaula nun mulik. Wih. Marupa aja kan. Marulih yo. Wih. Gigi ge kegeringan. Eta keresna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kabeurek. Awas lain patara we jakangnya. Alah, jang. Ngadaguan datang si Cepot Oh kitu Kang sampai atuh ka Jamari. Ngadaguan datang si Dawala Hari ngalang. keur dipapageun ku Gatot Kaca na teh euy. Oh kitu. Heeh. Tungguan we. Giring ngalang. Upamanya rumah sakit aing ngaran-ngaran jujur jeung satria teh lain di jelema model juragan Gatot Kaca unggul sanajan di jelema jahat blak-blakan nyarita nu jelas anu henteu mencog tina pagawean eta hartina jujur saeutik gedena bakal ngurangan kana dosa ngadek sacekna nila saflasna kadar urang rumah sasalah da jelema mah saha nu bener salilana nu penting tobat ngan di dinya lamun heueuh cocorokot layang jawur sekali musada geus jeung Dawala luntur dulur laas baraya leungit pencakaki Urang pegat pabarayaan. alus jeung tibatan aing kalakuan kitu meuleuh hade aing pemodar tuh dah gitu agan diolok ke tadi. Kaula yakin si Cepot teu boga salah. Benar teu nyokot layang si jeger inguna sia teh. Ngan lamun sia keukeuh nu ding ka aing ngamuk aing ningalikeun. Nah, pasida-sida teuing ka aing. Ulah melanggut. Anu bakal melaan maneh di mana sidang kaula bakal gareng. Tuh dah kitu agan mah. Ongkoh abdi teh diteken, ongkoh rek dibelaan. Setegugu jakang. Abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu teh kawitna. Pokona kaula pangna nyarita kitu teh geus panggih jeung nu nyokot layang jamu sarusana. Nah, atuh agan teh sanes tewak. Lain tewakeun. Nah, eta leres sarupi jeung abdi Lain sarupa deui.
Tisora lebih karupa pengakuan anak buah Semar. Agan mah kumaha pun lah ini tewak asongkeun ka abdi kadek ku abdi cuman. Yo kadek we. Lumatak ku kaula ayeuna. Dek ditepungkeun teh. Wayana pansen ti manehna. Jig sabisi teu percaya si cepot bawa. Pangihkeun jeung kaula. Pikeun ngahinarkeun ieu fitnah kitu. Atuh puguh we kaula jebakan agan. Jebakan agan angkat itu init. Jadi we abdi nu terus katakan. Tapi kaula yakin ieu. Naon lah Moal init saha manehna ti leuweung. lah bangsat pake moal init diberi kesempatan komo loba jelema ge suju lumputan gini kabur Tidak ilmuna kasirina. tidak ilmu naon Ilmu kajero. duh ari agan marukana abdi teh apa ilmu ka jero abdi teh gan tukang muncitan hayam di jeroan hayam teh seueur aya buri aya pujit Aya amprut. lain marukana ilmu ka jero teh kitu meureun Bukan jeroan ayam. Tak kitu bot. Mudah-mudahan we si buru-buru panggih da teu jauh ti dieu. jadi Maneh maka kaula sopan. mun Tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge. alah da bangsat atuh ngaranna oge agan deuh ampun agan mun tewak di dilelebar teu wantun meureun agan teh Lain teu wani. Eleh saha kaula Bukan ke jelema eta. Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui ku saha teh ku jelema eta nu sarupa jeung maneh. elehan Wah, sia maneh oge moal kuat. ya mau aku meok memeh dipacok di mana miyuni hayam kabiri ngeplek jawar naon jawar jawer jawer ngeplek jawer ngamang jangjang gitu nya padahal upami leres magan abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulang bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi Naon? jam sabaraha di iwatna Tengah putih. kinten-kinten Cenah mah jam 1 putih. Jam 1. jam hiji wengi rebo kamari Ieu. Dina Rebo malam Kamis. malam nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh ngalajo kampion ngalajo pina Barcelona sarang Arjuna Arsena dawala nah CTT Tidak lagi ya champion. juara kampus Uninus kampion siapa aing salah gitu ngadegungkeun Tak kitu bot. tobat pun lanceuk sareng abdi teh kula dina wengi Kamis teh pan urang teh bagian ngarona lain pan akad teh jauh ti kuring pan makejeng belum jagong nanti tah lamun maok jagong peuting harita leres tapi da enjing-enjingna mau digentosan ku abdi kitu kula Jadi teu ka mana-mana. henteu si jeger teuing abdi saksina tah Lumatak beuki yakin. Yakin. Anu maling teh nu sarupa jeung maneh. Lamun disebut fitnah moal nitah nyokot maneh. Kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah. Tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna. duh hayang geura panggih he gua geura dikadek cuman pogo da teteh kusen Jong adek. nya naik kusen kadekeun heeh lain pantuaneun mun pi kuseneun mah heueuh heuh kitu ceuk aing oge Gitu bot.
Aluh, nepi ka jangkung gede gitu. Lah, aya makhluk gitu dulu. Lamun di urangnya aya nu kitu rek dijieun tukang main bola jadi kiper. Nepi ka brewes gitu. Penggawa Anda apa? Waduh, teu elehnya dundungan aing sora. Hari itu mah denger, ieu mah gentem. Saha ngaranna? Ngaran kaula Gatot Kaca. Aya eta Gatot Subroto. Nanaonan sia. Nanaonan da wala. Guys, yang loba omong saja da wala. Hari eta bener sia cepot. Inggih, Cepot. Astra Jingga. Astra Jingga. Eta jelema anu ngaran Astra Jingga wayahna rek dipenta ku kaula. Hah? Maksudna naon? Jelema eta teh Gatot Kaca bangsat deui. Nyaeta geus nyokot layang jamu sekali musada. Coba kanu kitu euy geus nyahoan. Nah nasiban ari aing. Lacak atuh da cepot teh lacak. Nya, nah iraha aing kabajakeun puak-paok. Nah sia gening harita hayam tukang rebab dicokot. Da janji rek mere. Suramrata Jaya Merata maju. Cicing bot. Cicing gede. Ulah kemana-mana. Dan Ya. Suramrata Jaya Merata. Surakarta. Semarang Tegal Soreang. Lain kumaha itu nya euy nasiban aing nepi ka kieu ye. Oh. Sakapeung masok arah ku ayana romantika kahirupan. Sabab rupa-rupa kejadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kejadian teh. Sanu teu kadenge. Nu teu tepi kana ceulik kuring. Bener. Tak beuki ebreh we di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu. Oh iya, Kang. Hareng na dunya teh nya. Nah ieu nu rek tepi berat kumaraneh. Cing, dinu alam sakieu. Sabab urang sararea hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna. Bener. Bener, Kang. Kawas nu rek lalanggeng we hirup teh atuh. Bisa memenang, Kang. Ai teu ancrum kanu kieu heuda lain di dunya deui. Di dunya. Da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi. Lain ulah dudunya, da dunya mah kudu diteangan. Ikhtiar. Ngan ieu hate ulah berat teuing, jadi kudu siger tengah hirup mah. Dunya akhirat teh apan lahir batin. Aduh. Jadi corona Kang Dena mah. Keur diteangan dek euy. Eta cenah bejana Kang teh. Diteangan kudunungan. Dunungan eta sok. Marukana dewek teu apal meureun keune antep. Eta kudu daek suka cokot ka barang dunia. Ngahaja dewek teh nyokot layang jamu sekali musada je euy, mancing maranehna supaya dara datang ka dieu. Oh kitu Kang. Hari tanggung jawab naon. Atuh da keheul aing mah. Dah kesal kumari Akang ge keheul. Ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna teh ngan ukur dijieun cocoan. Tapi heuh kitu teh Kang.
padahal eueuh deui hiji-hijina negara anu ngabogaan lambang kagungan negara teh lintang ti Amarta. Diam di ku di Amarta di sanes Sunda tegaduh. Tapi ayeuna teh pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna. Kacang lupa kulit kumari ya. Kacang lupa kulit kumari lupa kacang. Heeh, peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sonya eta mereka teh kesal teh. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui. Teu bisa make filter mah. Filter. Ya bocor filterna. Jadi cudog-dog tinggal iga tuh. Eta pan kaituna teh mamalana teh cudog-dog tinggal Iga. tuh. Muni era dewek mah nyebut reformasi ge era. Tradisi bener kan? Da salah kaprah atuh da reformasi teh terek kembali formasi ka asal manuk geuning manuk aya ribuan mah di luhur ngabring nih. Pabrik baliwis. Aya sakelompok nu misah. Tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi. Eta teh. Kembali ke semula. Betul. Sok lamun balik mah ka semula nyaeta kana silih asa, silih asuh, silih asih da aman atuh teh. Moal bade dengean. Moal loba dedengean, moal harengheng. Bener. Kudu nyampekeun we polisi. Nya. Gitu. Dek pupujeuh we kade dina zaman kiwari. Bakal leuwih harengheng cing waspada ieu. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan, kagetrik saeutik breng. Kagore saeutik breng. Pangwangunan anu geus aya ge diruksak. Cing musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun. Hah? Ayeuna teh zaman kasurupan jelema teh. Kunaon ya kannya? Jelema waktu jeung ayeuna kalau baru Aya aturan barudak SMP cing gerebeg. Aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh. Meureun hayang naik gaji teh teh. Hayang naik gaji kana kasup juri. Heeh, tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup. Boh ngomongna, tekadna, ucapna lempah teh surup da kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Tuh. Aimi eling nya maulud Nabi urang. Ya sing kasurupan ku eta. Cing kasurupan ku ilmu Allah bi qudratillah bi iradatillah. Oh bener. Da urang mah wujud pos urang mah. Bos. Urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar, kasemahan ku hayang, kasemahan ku mung, ku hanaan, ku tunuh, ku butuh. Can bulah dituna kasemahan ku gaib-gaib. Naon gaib-gaib? Loba pan anu nepikeun beja kudu kieu, hirup teh kudu kitu. Grepek Ari awak ari hayang cageul. kudu daek tapakur hirup mah. Tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh. Ai berhasil membenarkan. Batur mah keur ngising tapakur. Tapakur kumaha tapakurna? Nempok heuyeub nyieun liang ngunyalan taneuh. Nyieun ku beusi doser. Pan leuwih 30 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan. Oh bener. Nya Puluhan tahun. ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina heuyeub. Tetep nu ngalalakon mah anjeunna wungkul. Pikiran pepatong jadi kapal betul. Mikiran pepatong jadi kapal. Ayo uring pelebut dalil we terus. Nyieun seeng ge teu becus. Teu gablek ka kenyos. Pikiran tertinggi jadi kereta api betul. Mikiran makhluk titinggi teh anu sukuna mah rebu-rebu. Jadi kereta api. Pikiran roti jadi bemo. Benar eta teh ngomong teh salah mikiran roti, tuh nyieun roti, duitna pake meuli bemo. Bisa. Ayeung dewek mah nyambung wae atuh. Eta akan
kitu sararea benar agama tecing nyerap ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh lepatnya urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh ti dunya nepi ka da urang mah objekna nya pembelaan agama lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna agama dabongan hirupna agama tuh anti riweuh cinta damai gitu urang ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai kana suudon we sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik itu barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma gara pek silai teungar tu tihang listrik mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker benar tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan tuh gitu 6.000 600 ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya mancing kan tanyakeun naon atuh cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh baik tengah ereng-erengan ya kan si horeng meureunnan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh naha jelema betna abdi teh poekeun teuing cenah teh nya pantes aya ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong onaman sok daekan usaha nah anu beuntak nu poek nolong onaman naik-naik kan sapi itu dek dibikeun sia naon layang mus nah da yang teh nyokot nu kitu teh boga nu kitu wah tong sok jadi aku ieu bangsat macan di tenggelan memawa ka ngaku sok aya pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia udah teh maka jeung nanyakeun udah goblok piranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin teu Senin meureun Salasa teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir di akhir atau gitu untuk ngamodorah teh yang seuri aing sok wet jatuh waduh anjir refleks neungeul da euy huy ya Allah anjing goblok ngajengu doang wet tapi sumpah dia lamun teu ngejat paling didegungkeun ye wet ya sampai anjir wah lamun teu kitu aing bahaya euy walah wah abek deui alah sia wah sia anjing musik sia modar sia sok sia beuki aing mah anjing nu kitu wah cilaka euy silaka senjata pembunuh geus teu beunang ku eta mah cilaka aing beuki anjing sok seger aing mah dulu beuki anjing aing mah beuki
beki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing. Anu penting mah lesot teh aing mah. Heeh. Goblok ceu euy. Ngeunah saeutik mah euy. Loba-loba ting yang utas enek-enek. Naon? Enek. Nek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung. Kenek anjing nu kitu mah. Oh, si geus digenti. Anjing teh. Coba heula ge kenek nya mah. Alah. Hebat euy. Menta Naon? hebat mengeunah teu digoreng. Aya hebat muning. Babat anjing nya tuh. Oh, babat. Lain beuki pika geuleuheun ngomong na dia. Tah ya tu. Tah ya tu. Nya si goblok gua. Ditakis ka luhur nya bakanyut. Nonton jorang sia goblok. Lihat kanyut. Nada ngaranna. Nah ari aing pangijeng kanyut kudu nyebut termos. Tah we nya sak ya. We ya. Alah, muni badag gitu. Resep aing kanu kitu teh aduh. Naon? Maneh eta bobogaan muni badag. Ya goblok da diurus. Kumaha teh ngurusna? Hah? Ngurusna bisa badag gitu kumaha? Ih, muni hayang nyaho wae sia mah. Bejaan ilmu mah deuleu kudu diamalkeun. Hayang sia badag. Hayang Nyaho cai rem. hah? Minyak rem nyaho. Nu beureum Apa? asupkeun grepe kana urut aqua. Terus Kocok-kocok. terus Bajurkeun. heuh kana eta. Heuh. Terus badag Lain badag ateul anjing. Atuh di bangunan deui mah. ampun. Wait ya sate tukut tukut. Wih. Ah. Gabreceun akan geuleuh buta mah. Alah anjing alah. Alah. Nanasiban dewek euy. Nepi ka kieu nya Kang. Mun teh mah heueuh. Anu mitna Eta nu mitna aing nah geuleuh kunaon ngewa kunaon. datang teu beunghar nya Kang. Teu aing teh teu beunghar lamun sirik-sirik kunaon aing teh da heureut pakeun pungsat bahan dia teu haragap teu aya. Dahar oge kiru ka panaya. Da lamun kapangih ku aing dicacak demi Allah aing. Moal diantep. Oh bener teu mangahina Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Heuh ayeuna lamun dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa Oh kumaha Kang. anu mitnah ka aing nah atuh lamun geuleuh mah geus datang ka imah aing kadek matak naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ta ayeuna mun teh mah jelema grepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dewek teh ngahina mun teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heuh ayeuna Ulura mah leret tuh. Naon lagi gigisik segala. aing teh ngimpi naon ce euy. Awak ke ya Kang. Da lain eunteung teh teh. Tah, sia merenya. Naon? La ilaha illallah anjeun. Eta sora nepi ka rupa, nepi ka pakaian aing. Teu dipikeun sasieur. Kiri pisan sasieur lho. Ke. Siling saha? Dewek cepot euy. Saha? Cepot. Anak si Asli, anak Semar dek mah. Aduh, mancing nafsu aing ya. Cacak bae ku aing itu. Lang ajar sia. Oh, nah, cing cabut keluar teh benerna.
aduh si dawan naon ya Kang kita mau bedog kalah bedogan kok ini pengen hese didudut jaya si dawan namanya dewek mandek nanyakeun kieu ye sabab dewek teh geujleung dewek teh geus kasohor ayeuna teh kasohor na teh dina bab maling di pasar ear di lemur gujrud komo di pabrik mah sabibir hiji pajar dewek maling layang jamu sekali musada anu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek hah dewek heuh lain heeh tah sia kadieu da kumaha teu bukan pangabutuh goblok ngahina pisan sia teh engke lah sabar atuh sia teh ulapang leungeun jeung teh amina teuing sia teh ya lebih kejam dari membunuh dulu fitnah teh belegum nah saha anu dipitnah teh sia lain hor saha cenah ai eta ngarupakeun rupa dewek bari jeung sora dewek ngaran cepot teh bari kalakuan salah pulang paling layang jamu kalau sada ngalain fitnah beleguk teu fitnah teh lamun dilinya geus dihukum mang tahun-tahun alatan silaing ngaling layang jamu sekali musada bari jeung teu rumasa ta fitnah ieu mah silaing dihukum acan can aya urusana naon jeung lamun fitnah mah dewek ini silaing nu katudingan dan dewek mah aya ieu heuh silaing nu nyokot layang jamu sekali musada teh dewek kadiekeun atuh mana layang jamu sekali musadana heuh tah ieu tah barang bukti keur di dewek mah kadiekeun ulah kadiekeun ulah di bodaran sia koeng ulah karunya dek kasih lain sia nyokot layang jamu sekali musada teh nya ka dewek teh goblok heueuh sabalikna lamun ieu layang jamu sekali musada ku dewek dibikeun si lain nu cilaka naon cilakana engke layang jamu sekali musada dicekal ku si lain dewek ini ieu nu dituding teh pan cepot tangke di si lain aya barang bukti layang jamu da moal kasaha nuding dek teu rumasa kumaha Allah unyut da silaing kekeung ge teh dek teu ngaku kumaha da barang bukti di silaing ulah nu matak ieu mah rek dewek we tanggung jawab ieu dewek nyokot layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun mararaneh jeung pamimpin maneh ulah nepi ka patongong-tongong ulah pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna diadu domaakeun ku pihak katilu mun hirup sewang-sewangan lepas ti rasa beungkeutan moal panggih jeung kasenangan pasti bakal panggih kehancuran pikir ku silain ta ieu layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun bangsana sukuna sanajan bari papisah sanajan bari beda sabab bersatu teh bakal teguh deuleu bercerai mah luntuh kaituna maneh salaku rakyat ayeuna cing apa nu matak deuleu pentingna sakola pentingna pendidikan teh kitu bucu baca sanajan maneh teu ngalaman sakola tanyakeun naon ari kumaha ari A teh U jeung sajabana maca teh kumaha abeh teu tinggal leuting informasi berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena sering teh bakal nambah wawasan bakal apal eusi nagara politik jeung sajabana nu matak ulah nepi ka bodoh jadi bangsa anu bodoh nagara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tah saperti silaing hirup ulah nepi ka kabogoh teh nyok kasamaran tingali hor ari silaing teh saha atuh dewek teh silaing ai dewek tah silaing teh dewek teu kaharti hayang dibuktikan hayang ai di dinya ngadahar uyah kumaha asin tah dewek oge sarua asin. Jadi berarti maneh dewek silaing. Sanajan jeung raja jeung Yudhistira jeung Bima jeung Gatotkaca anger keneh dewek teh eta keneh. Sabab dewek aya di dinya, sabab nu di dinya aya di dewek.
Aduh. Cing apa karena eusina layang jamu sekali musada ieu ti mimiti ketuhanan Nu Maha Esa ditungtungan ku keadilan keur sararea. Tah di mana si lain apa karena eusina ieu pancadharma di mana pokal ngomong di mana ngomong tarik teuing moal aya tuntutan naon-naon sabab hartina teh demokratis Pancasilais. Naon sabab lamun kitu bakal dilindungi ku undang-undang. Jadi profesional. Ai kitu mah ujug-ujug aleutan ngarusak pangwangunan anu geus aya bari jeung ukur teu nyaho kaituna, ukur kababawa unggul, ukur tuturut muning, hartina nemongkeun kalemahan jeung nemongkeun kabodohan pribadi urang. Era ku tetangga negara nu geus mararaju. Nuluykeun perjuangan urang karuhun teh lain ngan ukur di PLing sataun sakali tapi sok teruskeun perjuanganana sanajan dina alam anu merdeka teruskeun berjuang temongkeun karya-karya anu terpuji karya anu nyata saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah teh guna keur kapentingan negara jeung bangsa sabab ieu negara jeung bangsa nyaeta pemerintah nganyurkeun kalayan ngaharepkeun masyarakat anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Ulah nepi ka katotoloyo tuh tinggali di belah ditu aya tukang ojek geus bersatu nepi ka tugas mulia dilaksanakeun nyepitan masa ratus-ratus naon eta teh tah teu matak naon bukti dina gawe model kitu teh eta teh pejuang deuleu teu ngarasa bangga itu ku sabeungkeutan ku jalan ayeuna nyunatan masa barudak ojek nepi ka bisa ngumpulkeun jalmi ti ditu ti dieu pake ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa insyaallahu bi asarihi fal yasirahima saha-saha jelema anu resep micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina eta kuncina teh eta pikir ke si lain pos ngan bedana teh bari dewek di sekolah meureun ari ieu tamat sekolahna meureun teh S1 mah hari si lain es krim kuring mah jadi ku ayana teu dibikeun ka kuring teh eta layang jamu sekali musada teh nyaah ka kuring nyaah ka si lain sabab lamun ku kuring dibikeun ka si lain nu bakal cilaka si lain nu bakal katempuhan tah kumata ku dewek dibikeun oge apa dewek mah kana pibakaleun anu bakal cilaka teh lamun kieu teh kieu lamun kitu teh kitu nu matak teh heula tenang halah nyo atuh sak dirinya teh saha dewek teh si lain teh dewek eta ku keukeuh euy ari asalmu asal maneh di Allah balik oge bakal ka Allah deui ai dewek sarua tak tahu hasilnya jadi bingung mikirannya itu di pikiran dah geus jadi aduh agan sebut ini kumaha kan hebat ibu tabon tengeuna matak leuleus ampun jadi kumaha tuh kan cing tulungan atuh dulur ngomong jeung saha maneh ieu kan tinggalin sarupa jeung abdi teh ye geuning maha guru syukur dirinya teh guru na eta ye keun dirinya jadi guru na ieu tapi duit mah kadiekeun ngatur urusan duit mah ampun alah aduh agan kunaon lulus dawala Gusti sok sia neangan jeger saja batigal kasa dunung naon Gusti aing cilaka ieu kamana aing milih sing sia teguh naha dulur sileing teh ieu atawa ieu
nya itu kekituan ke helalanan kuring mandek nanyakeun kieu anu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek oh siap kurang ajar teh dulu lain mah tuman kelanan diuk bisa diuk moal ngencar moal diuk aduh tulungan eta dunungan urang kumaha geus kitu sok eta dunungan maneh namru elehnya iya di kumaha teh deungeu kusiling mah diteungel ku dek mah cager aduh nuhun Pak Guru nuhun kurang ajar diuk tegeuning geus aya eta mah pangibot pada teh ngobrol sareng abdi dicokot layang jamut teu da sieun cilaka halus nya pikiran abdi mah hade nya aitaeun geura hayang diaku wae Jadi pahlawan wae naon itu maksud tujuanana pokona eta layang jamu sekali musada rek dibikeun moal hah mana ina layang jamus ieu tah aduh Maha Guru tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus sekali musada Maha Guru tenang empek cokot atuh Harido nuhun atuh ai kitu mah cepot naon margina ieu teh pangar dipasikeun Maha Guru kada manehna nu nyekana ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh entang ucing-ucingan da kuring mah lain mata peda da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat ta ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh ta ieu layang jamu sekali musada teh bukti nama dina kamanunggalan antara pamimpin pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara sok cokot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong bet ngabohongan diri sorangan dah jelema mah nu bener siapa panjangna ieu panyaci jeung panghina atanapi pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna dihareup nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabibir hiji jadi maksudna tak ieu kahayang teh ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kapentingan umum tibatan ngaheulakeun kapentingan pribadi sareuneuh saiga paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah loba saur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamu sekali musada teu hayang dipangklangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomong ngan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase ya atuh mudah-mudahan teu hayang mudah-mudahan hayang pasti hartina jadi pamimpin teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya cek nya na lain cek lain bejakeun ke bapak maneh pot dawala kami dek balik sabenerna entong make jeung hayang nyaho kaula ti mana nu penting mah dina waktu ayeuna kaula nempo runtut raut sauyunan sageus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak oge kaula teh ngarasa bangga jeung ngarasa diajen ngarasa reueus pek bakal mararaju anjeun mun teh mah anjeun cicing dina jalur pangeran hartina pangeran parantos ngadawukeun yen lamun anjeun cicing dina jalur kami maka kami bakal nurunkeun rupa-rupa pitulung ka mararane cing yakin sakitu saya muga-muga we salirat biasa jalametkeun dina tudingan eta salamet
maneh sabab kaulah saksi da maneh mah geuning tetua teu dosa. Nuhun atuh pamik kitu mah. Nuhun Gusti Prabu. Hayu urang jarah ayeuna mah ka bapa maneh. Sabab geuning eta anu bieu teh yakin sekeselerna maneh jeung bapa maneh cepot. Luar biasa yen Semar teh lain jelema samanea. Entenane da aya kakawena geuning Semar-Semar yawi nangnong. Semar kuncung benar nangka Badranaya kitu po ta eta jumul. Ya. Alhamdulillah salamet ieu urang sadaya. Mudah-mudahan we atuh ieu lalampahan teh menawi sareng menawi aya pulunganeunana khusus kangge simkuring. Uluna karek kasadayana kalayan hapunten dina sanggup pihak kalepatan ageng semanten alit. Nu nongton nu ditongton sadayana we mudah-mudahan aya kasalamatan. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktu tiasa patepang deui ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu tumang tinetik Simaran Sari tutup lawang siwataka.